Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina dengan tayana abi bade menalkeun sasaji kaulinan baheula waktos abdi nuju Alalit kapungkur mah teu aya gadgetnya. Janten pami kurang ameng nya nyiptakeun permainan sakreativitas anakna gitu. Anu ayeuna bade ku abi dicontohkeun salah sajina nyata empet bang barongan. Empet bang barongan teh nya aya nu profesionalna oge. Aya nu tinu tanduk, aya nu tinu tulang, tapi kanggo anu ayeuna nya salah sajina empet anu kanggo murang kali terbuatna tinu awi ya nu tadi ku abi di ala di kebun awi anu pertama nama urang kedah ngadame anu janten sopak pertama nyata seperti kieu. Nah, jadi satos kieu urang kedah motong deui karan 2 cm di mulut sopakan ieu 2 cm lah sekitar. Oke, urang potong. Ya tos rapinya. Bentuk anu tos rapi, ya anu lengkunganana. Ayeuna tahap nu selanjutnya urang tinggal potong bagian ieu jadi dibelah jadi engke terbagi dua ieuna si ieu teh terbagi dua engke jadi disisakeun ke bawah dibuang atasna yang nempelkeun si plastik jadi ya tinggal dibelah dua kieu carana dibelah dua wae dah sange jadi urang pakena ieu tah di mana engke si plastik keras lah ditempelkan di luar ieu jadi engke aya resonansi suarana di dinya pake buat urang ayeuna ngadamel tahap anu selanjutnya plastik kangge resonansinya. Jadi si plastik ieu kedah dibentuk nuturkeun pola si empet ieu. Nah, jadi kedah lurus di dieu ka ieu ka dieu dan kayak biasa di kalian ku kaput. Tadi nah ini kan tos ya nya tos mengikuti ya meskipun terapi lah karena tos lami oga binte ngadamel ieu cuman ayeuna nuju flashback aya ngenalkeun oge kanggo murang kali ayeuna bahwa kapungkur permainan lebih menarik daripada permainan gadget ayeuna. Nah, ayeuna tinggal si plastik ieu tempel sesuai jeung yeuna nya awina. Terus maju mundurkeun sampai di mana ketemu suara anu pas gitu kan. Terus coba tiup. Upami aya masih suara gitu mundur sekedik nah, mundur deui
Nah, nah tadi udah ketemu lah. Nah itu hampir bagus, langsung pakai bola. Nah bola. Nah anak terus jadi bentuknya jadi kieu. Coba. Nah upami masih aya anu teu suaraan teu bunyi ya, tinggal maju mundur si plastiknya ieu, maju mundur gitu. Jadi resonansinya ya di nu plastiknya sih sebenarnya. Jadi terus maju mundur ke. Nah, enak terus bunyi kan. Nah, cara makena simpet dimasukkan ke mulut tapi tong ditelan. Jadi di di luaran latah ditempel ke langit-langit mulut. Nah, contohnya aja. Nah, gitu cuplikan non Bang Barongan bisa ngaji di lingkung Cinerea Keluarga Putra cara mulai pusaka. Contohnya eta mah saya eta mah nu lainna lebih bagus. Saya mah cuma bercontoh. Nah, jeung tos lami oge ada pet sareng teu ngagunakeun pet. Kanggo sadayana pantangan terus channel tong hilap subscribe, like, comment, and share sareng tong hilap kaulinan baheula langkung rame, langkung bermanfaat, faedah. Melestarikan seni budaya tugas orang sadaya. Salam buat channel.